warahmatullahi wabarakatuh. Baru udah kelas 2, kumaha da Mang? Kelas 2A, kumaha da Mang? Kelas 2B, kumaha da Mang? Alhamdulillah, mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, barudak kangge dinten ayeuna urang diajar ngenakeun molahkeun paguneman. Nah, karena barudak kelas 2 mah tos tariasa baca, tos tariasa maca. Nah, ibu ayeuna bade molahkeun hiji contoh paguneman. Paguneman aya seueur di dieu teh. Judulna aya amang kukuehan, aya ngojay, aya sondah, aya main bal. Nah, barudak sadaya dibacanya. Nah, ibu bade nerapkeun hiji wae paguneman nyaeta amang kukuehan. Barudak apal amang kukuehan teh kumaha? Nah, bahasa ibu alit mah amang kukuehan teh sok dina pasir, dina tanah gitunya, sok didamel kue-kuehan gitu tah. Nah, ayeuna urang baca aya Wulan, Dami, sareng Aisyah. Mangga diperhatikan ya. Nu pertama Wulan, urang amang kukuehan yuk. Saur Dami, hayu urang ajakan atuh Aisyah. Tuh geuning Aisyah nuju dikadiekeun. Saur Wulan teh, Aisyah, hayu urang amang kukuehan. Saur Aisyah, hayu kanggo ngadamel kukuehan teh bade ti taneuh. Muhun ku taneuh wae gitu. Terus Aisyah nyarios, tapi mun atosan kedah kukumbah panangannya. Nah, saur Dami teh muhun atuh. Nah, saur Aisyah, pami panangan kalotor teh ibu sok nyeuselan. Nah, sok nyarekan ya. Barudak sok main kukuehan tara sok. Nah, barudak lalaki mah sok ngadamel mobil-mobilannya. Nah, eta tiasa tina taneuh liat. Nah, mangga barudak tiasa maca paguneman ieu atanapi percakapan ieu bisa sareng ibu, sareng bapak atanapi sareng rencangan di kelas anu bumina caket. Nah, mangga anu bumina caket ieu kedah dibaca ku barudak, diregepkeun, terus sok diperankeun sebagai ayeuna sebagai Wulan, ayeuna sebagai Dami, ayeuna sebagai Aisyah. Begitupun saterasna ya di ngojay mah biasanya budak lalaki, sok barudak lalaki sok beuki ngojay teu. Nah, karena urang mah di dieu tebih sareng walungan atau tebih sareng sungai, sok biasa ngojayna di mana? Nyaeta di kolam renang. Nah, barudak sok SD Al-Izah osoknya ngadakeun ekstrakurikuler renang. Nah, di dieu tiasa saha nu tiasa renang. Hebat anu tiasa renang. Gitunya, sok mangga barudak ayeuna tiasa dibaca berperan sebagai siapa atau berperan jadi saha di dinya teh nya. Mangga. Nah, eta tugasna ti ibu. Nah, tiasa dikirimkeun berupa voice note na nya, berupa voice note na atanapi videona. Nah, tapi amun berat videona nyantos voice note wios diantos ke ibunya barudak. Nah, sakitu wae kangge di pelajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.